Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daraman? Mudah-mudahan sadayana ya dina kawilujengan. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda kabahas tentang ngajaga lingkungan. Anu dibahas ayeuna tentang membaca sajak. Satacan dikawitan hayu urang sami-sami baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian buka halaman 68. Di situ ada sebuah sajak ya. Kalian dengarkan, nanti kalian ikuti apa yang Umi sampaikan ya. Judulnya adalah Leuweung Kuring. Baheula mah leuweung teh geueuman. Rea pantangan bisi kumaonam. Rea nu dipegung bisi kasarung. Rea jeung rea deui nu matak inggis ku bisi. Ayeuna mah kabuyutan geus jadi pangulinan. Cinyusuna dapuran awi jadi sayang beurit. Tangkal lame jeung kiara kari tunggulna. Rungkun jeung sora sasatoan kari na implengan. Malah geuning kiwari mah nu geudegan teh lain leuweung. Tapi hate jelema nu teu mere ka alam engke. Sagala dirusak, sagala digalaksak, pamali geus tapamatri. Iwal mun alam geus mundulkeun cecebna niban ka dirina. Demikian tadi sajak yang telah membacakan. Silakan kalian pahami isi sajak tadi dengan membaca terjemahan dalam bahasa Indonesia yang di hutanku ya. Hutanku adalah terjemahan dari sajak Leuweung Kuring. Silakan kalian pelajari, kemudian kalian pahami agar kalian bisa membaca sajak dengan baik dan sesuai dengan penghayatan. Sekarang tugas kalian adalah membaca sajak tadi melalui voice note ya. Kalian baca versi bahasa Sundanya ya. Kalian kirimkan ke Umi paling lambat pukul 2.00. Demikianlah pelajaran bahasa Sunda yang Umi sampaikan. Ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita sama-sama membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.